pribadi sapanjang urang kumular ulah kendaknya ikhtiar ilmu tung ketunya dia nuawon persatuan wahai kadekan bangsa unang sami raksa Jerah ingkang puspita arum kaselir ing samiran namrik kaselir ing samirana anjarah ingkang puspita arum kaseliring samiran namrik kaseliring samiran sekar gadung kongas gandane ya kongas gandane welarat tresnani dia nyuk curug galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula dina alam pawayangan hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu margi ieu pawayangan tehnya eta seni adiluhung anu dipipiningan ku silih sindir di kalangan ku siloka sasmita talayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi lampahan pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka laras kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabiti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti
tutas tina didikan rohani lan jasmani Kakasih Resi Gotama ngahaturanan linggih dua putra Kakasih Guarsa lan Minantara atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama gunirahangan dikah kawadaling lisan mekaten pengandikanipun anu payus dipiagul kalayan dipireus ku ama anaki Guarsa Guarsi anu dina waktu ayeuna ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama ya rada deukeut ka dieu diukna su kaula nun ama putra Guarsa nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasung kemukuhunyuk panjenengan pangresa ama ditarima puja stuti hidup ditampi kudu leungeunkeun sakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka sanaos putra oge teh kantun kaula nun Minantara atawa Guarsi heug nuhun kasih aya pikir saeunaon kaula nun ama kieu dina saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh Cihoreng angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna ngora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina ama teh bakal rumpak caringin diburuan bakal mulang ke alam asal ama alam anu teu kaselang-selang alam padang poe panjang teh anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan timalan kaula nun ari keur hidap mah anu keur meujeunna bal kasenteng anu keur meujeunna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti sabab hidup mah masih keneh aya dina alam Sologoto alam lelewode hidup keur meujeunna alam anu teu percayaan nyaeta masih keneh loba anu dipikaresep jeung dipika cinta hari ama mah geus kolot kieu beuki eces beuki jentre ayat-ayat pangeran teh prak geura cinta kumararane sakur anu dipika cinta di alam dunia tapi cing inget sakur nu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat
naon ku amapangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da puguh ngora keneh tapi di mana anjeun engke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui kabaca karasa nya geuning lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan tapi sabalikna wayahna bakal tikerebek lamun teu nuturkeun kana ieu tatapakan kolot lamun teu nuturkeun kana ieu parahu kolot hirup kudu nutur galur para rasul mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga lamun teu kitu cilaka teh sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing timbalan kaula nun badag pisan pangaruhna kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakafkeun kana haliah dunya manusia anu kurang iman manusia anu kurang jejehan manusia anu kurang wiwaha yakin tanaga pikiran teh bakal diwakafkeun kana urusan dunya amat teu nyarek lamun hidup dek dudunya empek timbalan da di dunya mah loba pangabutuh pecing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh cek ama bakal pegat sakurung dipika cinta ku mararane tuh gitu tuh dayang iyana bener air resep mah aya keneh timbalan kaula nun tuh jap catrik jap timbalan kaula nun moal percaya ayeuna mah keur hidup teh da ngora keneh malahan dina percayana oge anjeun mah bakal ngocoblak we sagala diteungar sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat aya jelema nu ngomong kitu diserang sabab hidup bakal ateu tanuk mun doma mah teu ateu tanuk keur meujeunna teu teungar mun dina doma mah karek munglak dua timbalan tah ku hal sakitu ieu mudah-mudahan cing jadi pecut cing jadi rem bisa aya patarosan aya sakedik kaula nun naon hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon margina Kangjeng Rama ngage sasauran kitu tangtu tina kanyataan dupi kanyataanana ama teh geus harengheng jeuli teh ku dedengean maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani kumaneh sok dicampelakan kumaneh sok diheureuyan kadang-kadang kaleuwih lanceuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik eta teh lanceuk lamun ngudag kana kecap karuhun timbalan kaula nun guru ratu wong ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung eta teh seolah-olah gaganti indung boga lanceuk panggedena mun lalaki eta seolah-olah gaganti bapak cing inget katerangan merebeja lamun jalma doraka ti indung ti bapa
lamun di lemur kai randu lamun di leuweung kai dangder dipake pangeret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangih kokotor eta dorakati indung ti Bapa Dinas dina keterangan yen Gusti moal kahampura ka eta manusia sehingga eta manusia teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa yakin eta manusia bakal digeburus ka neraka jahanam. Tak yeuna lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani tak ieu teh naon anu jadi pasoalan. Cing inget jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mancanagara atawa anu rek ngencar pikeun ngabelaan negara jeung bangsa dek ngolah negara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajug ama teh. Atuh meureun ama teh disebut ilmu lilin. Timalan kaula nun, ai kabatur bisa nyaangan, ai urang leeh. Di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adik kanu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku para sea wae eta teh ngandung harti teu hormat ka indung jeung ka bapa. Nah naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kanu jadi anak teh kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu wewenya ku wewena kanu lalakinya ku lalakina kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodona kanu geulisnya ku geulisna kanu kasepnya ku kasepna kanu kukuanya aku kukuanana kanu petotnya aku petotna eta ka anak eta sanajan anak nong-nong sanajan anak jebleh sanajan anak goreng patut anggar disebut goreng patut tapi nyaah ku goreng patutna timalan kaula nun nya laras cing hiji waktu mah atuh matak naon budayakeun musyawarah mufakat antara kulawarga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagi waris ama teh acan sing ujar menang-menang Gusti petengati nira petengati solen rasalin pawarna salin pawarna naon ngaralamun ngaharuleng nyangakeun we ka kakang kedah kumaha kakang sadaya-daya kaulanu salarasna mah nuhun pisan ku ayana patarosan ti Kangjeng Rama naon alasan teu aya sanes ieu teh ama ku ayana punten tapina sok pilih kasih ama saha nya ama
dedengean teh pilih kasih timalan darah rasaan nunya kinasihan boh ka awewe boh ka lalaki dumeh kakang mok anjani teh putra pangageungna kunaon dugi ka diogo anu pipenteseunana eta cupu teh kedahna mah kange putra we putra teh lalaki ulah di istri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng eta upami angkat-angkatan teh tangtosna ge ari istri mah da puguh pondok lengkah mah sae eta jimat we atuh cupu teh cupu saya nama kaputrakeun ih akang heula kedahna mah tu geuning dedengean teh boga cupu laras kaula nun cupu naon cupu jimat cupu manik astagina laras jimat kaula nun da eta we aceuk di mana parantos nyonya nu kitu teh tuangeun teh kedah ngadama ukur di usap-usap ujug-ujug aya we tuangeun teh di dinya kumaha kahoyong cupu timalan lanceuk maneh bisa sulap meureun sanes sulap ama asa teu rumasa mere cupu laras pisan teh ama ti ama eta pusaka cupu teh teu rumasa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat cupu manik astagina laras teu rumasa cikan salukan lanceuk maneh ka dieu salukan cek acek aya naon kuarsa acek dihaturanan linggih ku Kangjeng Rama dihaturanan linggih acek aduh teu nama kaula nu Kangjeng Rama yap ka dieu datan niratang ngademen datan niratang ngademen ewa pamulingan rana demera Kang Samya Prapta tapi nama kaula nun Kangjeng Rama putra anjani ngahaturkeun samasungkem kahonyeuk panjenengan kaula nun ditarima anjani saur Kangjeng Rama ge eta cupu teh kaulakeun aceuk kelana teh kumaha ditarima geus aya pikir saya naon kaula nun selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya tapi nama jadi si horeng aya asana pangna hidup sok beneng teu nyaho yen eta teh waktu teh isuk-isuk tengah poe sore dek sare ngan guntreng we nepi ka Nyai sok mineng ceurik laras kalau anu da ieu si Guasra minantara ngaheureuyan wae kitu kaula nu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang kada kodokan hanapeun kasur maksud nama kaula nun ieu bade nyanak jimat tah jimat naon anu kasebat cupu manik astagina kaula nun cupu manik astagina bisi ieu mah bisi adi hidup si Guarsa minantara pajar pamere ama jeung bisi ama poho eta teh ti saha
tisaha eta teh kaula nun cikan mana cupuna saya pisan tinggali segera ku ama saya pisan ama ieu kaula nun aya cikan ya kaula nun ieu tak geuning ting karayikeun aceuk kelanan ieu kaula nun Kang Jarama ieu cupu manik astagina teh laras kaula nun amuing heueuh we beu ieu anu direbutkeun nu ngapoe teh moal aya nu boga batur mah jumawi kaula nun eta teh jimat ama kitu kaula nun ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh cing nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri hartina nyai teh payus mun boga salaki atau boga kabogo mun ieu pamere kabogo heuh syukur pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan eta teh kagungan Kangjeng Ibu salarasna mama saha anu Kangjeng Ibu nu indung maneh laras kaula nu ti Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaula nu ieu teh nu indung maneh laras kaula nu ai penastik kersayang tumampara ya inggih katinggali dina cupu ku ieu sang resi dina cupu aya aksara anu unikna tawi soca ti akang kange panutan kolbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneuh Dewi Windradi kitu kaayaanna tawis kaasi kajungjunan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneuh jadi yakin ti indung maneh laras kaula nun keun ieu dek disumputkeun heula ku ama tapi nama kaula nun nyi kamana indung maneh teh nya Windradi nyai kaula nun cing ka dia sakedeung marek wong Wiswano dene irah kingkang prapta Dama kaula nu ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan rakarasi ditampi nuhun nyai kalihna teh eta ieu teh ruas kaula nu nampi panyaur aya pikeresaeun naon kieu pangna dihaturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun laras kaula nu budak sabenerna mah heuh
buah cinta urang duaan urang teh geus boga turunan 3 Anjani Guarsa jeung Minantara geus puluhan tahun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh 3 dipercaya boga anak anu tileutik tug nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra dina enggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan tahun ceuk rarasaan can paket rok can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling percaya leres kaula nu akang rumasa yen nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh teu aya kuciwana dina jroning rumah tangga atuh bisi ieu mah akang bisi aya kasalahan kurang nyai dina narimakeun kanyaah akang ka nyai nyai tara nyarita kumaha kakurang nu jadi sakit aya kaula nu bisi kurang kipayah boh lahirna boh batina ngipayahan anu jadi anak teh anu jadi pamajikan teh blak-blakan malahan ieu teh diwajibkeun pisan 3 bulan sakali manale kanu jadi bojo teu aya kaula nun salira teh teu aya kuciwana istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya teu aya kaula nun teu aya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh bener timalan syukur kaula teh bagja lahir batin dunia akhirat paripaos teh mah gaduh salaki ka salira eta teh yakin nyarita timalan kaula nu ari baheula ieu mah baheula akang bujang Nyai Lanjang basa urang can patepung Nyai kungsi lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan tama acan wawuh jeung akang kungsi Nyai teh boga bebene pamepes hate bebeureuh anu maneuh amit-amit kaula nun henteu kaula nun ye tong yang syirikeun bilih ngama ka urang bisi Nyai baheula keur Lanjang silih suratan jeung panayagan gitu hopek wae eta mah keun bae da samemeh ka akang henteu kaula nun lamun henteu timalan kumaha upama ieu mah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan acan kunaon ieu teh raka resibet jadi kitu dina waktos-waktos ayeuna bet kitunya amit-amit heunya ta bisi henteu kaula nun henteu tah lamun henteu ama teh akang teh haroream ngadenge anak parasea timalan teu hayang boga anak parasea
nepi kaluntur jeung dulur laas baraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan jeung teu pantes sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran pae silih rasanan salah silih benerkeun poekeun silih caangan komo ieu guar saminantara ka anjani teh lanceukna teu hayang ngadenge lanceukna dicamplakan ku adina tapi nada teu beunang dicarek pisan geuning barudak teh da ieu kaulanun ibu si guar saminantara memaksa wae kalau geus lanan atuh geus lanan geulis kelanan lajeng kaulanun heuh ta ieu ai anu direbutkeun kudu jadi anak teh ieu barangna nyaeta cupu manik astagina ngan aya aksaraan ieu teh cenah tawi soca kange nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneuh malahan di panghanapna oge ditulisan I love you cing ari ieu teh nu saha sabenerna penas ti kasayang tumampara Dewi Windradri anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan tawi soca teh ti Batara Surya geuningan kitu sakur-sakur jalma anu ngalampahkeun salah mah yakin akhir-akhirna bakal kanyahoan tur kacing cirihi kabohonganana jawab ti saha ieu Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atap beureum waosna kekerot nawiskeun yakin ajrih bari ku putra oge ku caroge lamai ngawat anu dicocok nyaeta tungtung angean kaayaan samarampa dunya asa kiamat kitu kaayaan si horeng geuning nu bohong bakal kabenon kitu kaayaanna atuh ti saha teh Kangjeng Ibu ti saha ai sanes ti Kangjeng Rama mah Ibu ti saha ieu teh Ibu ti saha Ibu ti saha ieu teh Windradi Windradi hei nah hati inung anjeun nah hati bapa anjeun jawab Windradi ti saha Ibu ti saha kaulanun Ibu Windradi hei Windradi tobat teuing Ibu kunaon kalah nangis kaulanun Ibu Windradi hei Nyai Maharesi anu sugih ku pangarti anu parantos kue pinuh ku ilmuna boh lahirna boh batinna parantos tiasa ngajudi ku jempena Dewi Windradi ieu teh mangrupakeun jawaban kana manah sang resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanana atuh ai kitu
Ai kitu mah teu nanaon. Ngan ieu mah bisi ieu kaituna matak nungtun Raja Wisuna deui bisi matak ngahancurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut cupu manik astagina kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapanggih deui ku barudak ieu ngabahayakeun ieu penasti kersayang tumampara ieu cupu manik astagina ngablesat ku tanaga batinna ieu sang resi wae sobat lebar teh Kang Jang Rama aduh lebar kalanu aman ulah guarsa minantara anjani bahaya sia tu geuning kawas batu maneh nyai watek wantos sang resi saciduhing matu sakecaping nyata ieu garwana nyaeta Dewi Wedadri ngadak-ngadak jadi batu dipayuneun ieu sang resi Gusti Nu Maha Agung kiamat rumah tangga kaula ieu nuhun Surya muga-muga Windradri cing aya panghampura maneh ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira ieu batu sanajan sakieu gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu sacidong matu sakecap nyata ieu batu ngablesat kitu kayang kapi jemawan lan kadieu sakedeung semua kapi hatur bulan kumaha ngadidik barudak teh nu latihan parantos parantos pangnyusulkeun si Guarsa minantara oge Anjani ka mana ngabeles satu kapal kabulah kidul lalumpatan naon ngudag-ngudag jimat pangbejaankeun balik deui kitu bahaya wis unyuk sumanga kawan kidit Nu Maha Agung pikaki ieu kajadian teh tobat Tapi jemawan dina waktos ieu nampi pancen ti Resi Gotama nyapikeun ngabujengan tilu putra sareng maksad kedah mulih deui bilih kumaha onam hiji putri dua putra
Nyai Anjani sepanjang urang kumar ulah kendak nyai Waduh, geus jauh barudak. Metu alas mancing alas Kang Samya Braja Desa. Nyai Anjani Guarsa minantara anaking mulih deui kaseh. Ibadah tanpa ikhlas amalna jadi mubadir manghayat mohokeun ka manusaan nya adab maageun nu karandapan. Kayu Agung Babarwete Samya Rempel Gudonge Samya pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandan arum banglus lampahipun ieu Guarsa minantara oge Dewi Anjani anu dituturkeun ku pangasuhna nyaeta Jambawan mudag-mudag suku anu kokolebatan di awang-awang anu dibalangkeun ku ramana maklum marurang kalih anu masih keneh meulek kesenteng seueur lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan tunda lampah eta kacarios di satengahing marga Semar Astra Jingga Dawala anu apruk-aprukan sarengsena ulun kumawula di negara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos ngulang ka alam nirwana nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa yang Kulang wa oh kudu kamana atuh dewek cu nah kemana wa atuh apruk-aprukan we kieu ujang saha tuturkeuneun uwa dina waktu ayeuna mirari dunungan ya wa
neangan pidunungan tehara rese geuning cu Nyakit. anu bener-bener jadi dunungan Leres wa. Kedah kaki dulu. wa teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun karayatna Rakyat wa. Nu mata nyaah kanu laleutik kita eta. sabab katinggal kaayaan marcapada bakal hancur di mana-mana pamimpinna teu adil Nah ieu ulah. nya cu Sumuhun wa ulah. alim ulama geus gayebet Geus geyebat ta eta. nu beunghar geus kararumad Kararuman. nu miskin geus cara remed Secara mat ta eta. ha Miskin geus secara mat wa. ha nyata kitu cu nu matak iap kitu ka akang ilaing urang ngariung heula lanan di dieu ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha Oh mah awas sae ulah. Akang itu di sauran bulan Aduh. jeung bapa mah urang ngariung heula cenah ieu di dieu. Bayus pun silih elingan Ai, Bayus pun silih tulung tandana silih ajenan dumasa kamanusaan dumasa kamanusaan dumasana kamanusaan soloyong mung Gusti nu Maha Agung mugi mapan parin pitulung cacamari siranakeun ka punuling tepikeun laku nulinglung tepikeun laku nulinglung ari mang ayep ayep. Gusti nu Maha Linuku mung ka Gusti Pak Haji Budi mung ka Gusti abdi munjung nu dipikandung hirup nanjung ngumpang tanjung Semar Yawi nangun Semar Yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung danar wulung danar wulung
gitu cu naon teh ari uwa jo kitu ulah waka suka seri muncan apa jati diri nu mata kucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah ya cu malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumuhun kumaha kula nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab seke-selerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan dipipir disolokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae disolokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cu di mana-mana sareuk kana mata mah urang teh ngeuwat we singgirkeun ujang sabab eta teh ajab engke na kaituna lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet tina sulukan solokan banjir we kaituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi karayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan kaituna da ayeuna mah kumaha atuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lemur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh nya kari daek ngungkul
eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana heuh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana sato mah heuh dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamanian jeung sajabana apana harirup sararea heung digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang karika daek tasi kedul teh pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung mekprekan arca ai arca teh ngajentul eueuh gawe ai nyatu beuki grepek lain arcana nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh ai nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek-prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu heuh tak kitu ja ua mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuyeuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang tuh kitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta ke dahar batu gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu eueuh dahareun ka ituna teh jajang cu wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu televisi TPI televisi pendidikan Indonesia
anu ngagelarkeun seni tradisi wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Gede Harja terus ngali aya di Jelekong saena Asep Doma cucungik sia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing Ujang muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina aja cu heeh Barung jeung KDI ieu heeh si Astra jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI urang Bandung pinoan ati sararea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi heeh ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagerentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya sing cenah gentos engke mah kudu dalang waya kitu halus dah halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi gila eta Semar ngomongna gaul iku kitu teh mah bapak aing mah dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era heeh dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang tradisi tetap tradisi tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk ilmiah sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas ceuk umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta kitu Pak daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apaan urang teh kudu bisa ngigelan kendang eta zaman ada zaman malah di kendang dan untuk ide gelan mah kendang itu ya Pak jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh
Ayeuna TPI di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba. Dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita? Bapak tadi bicara. Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi ini kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ, dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Gening apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman biwir. Nah, lipstick eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak. Kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh jek turis. Gitu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Ulah poho karena pupu. Mana si dawala? Naon Pak? Reka mana urang teh ngadunungan teh Pak? Ayeuna mah urang ngeureuyeuh teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun. Di sapuan mah nambah bala atuh. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuda tak kitu da cirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sidik tableg amanah patona urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho ceuk teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh ayat 17 na teh pupuh teh sok apa seling nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya kinanti asmarandana baheula mah aduh teung teuing nasib kuring maka manusia teh teung teuingeun nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna
budak letik bisa ngapung babaku ngapung ti peting nguliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bumbuakan naon bae nu kapaanggi cepot tenda biru aduh ampun nanti 100 keur silaingjang da wala oh kinanti alus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 siling da wala ceuk bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah benter ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya sia teh jeung nyungcung teh pucung jurig nah sia teh kabina-bina teuing padahal euy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh nova kana kitu teh oh da eta tu da dilemur teh galah sonah bubuian congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong suku dikait-kait parepet jengko jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak ti ku PS nya jimot anu sok diparaban teh gini oh nya eta we film-film oge aya mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar cepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang kitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung keadaan daerah. Heuh, aing nya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba diparaban ku urang Sunda grepe. Ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang. Jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong oh ieu daerah Sunda oh ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu meunang ari kahayang heuh duh ampun tah kitu deulejang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke heuh aya geus ditepikeun onaman aya geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh suku da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan
urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah nya eta mah kitu kade sia ulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun oh kitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge oh kitu paksaan dari dinya deuleu nya dola ieu dunya teh bakal kiamat heueuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami heueuh karunya dulur-dulur urangnya Pak heueuh ngumatak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun ku manehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempatan batur mah nyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya keun bae lainkeun bae pangnyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya kitu heuh hayujang urang init jang ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh model ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk aya kitu atuh kacida pisan minang diganti mangkut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakap ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha nya teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturanga doma beda sia geus nyaho kana doma mah deuleu apaan beja ieu oge tijang baran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur katana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tak kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung aing caturanga doma aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut lamun urang nek nernak doma tuluy aya doma banci doma nyalawading mah kukut mah bakabaranahan urang kaituna lamun rukut eta keun nepi ka sapaehna cenah cek caturangana oh sideung karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa doma turun tangis turun tangis teh kumaha kukulin ciran di deket cucungikna lamun disebut bieu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh didinya pipilweun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan dipocit ai turun karanjang tah eta doma teh dibawa diasupkeun kana karanjang
Nah cek dewek ge asa beuki ngaco itu euy. Dan nanya teu cereuh. Tak bandingkeun jeung dewek sok bisa nganakeun domba nu alus kumaha cek ceuing nu jalu. Reng-rengan alus. Anukna kita. Tah. Jadi hamin. Oh domba teh nu hamin. Ya pantas satu domba alus saya minang hamin mah domba tumpeng. Coba. Anu hamin teh kitu tah nyonol ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung. Ini jak kitu. Lele paeh rupana. Ai lele koneng. Anu kacida pisan mah ulah dipuput mah domba mah anu tandukna lele wodeh. Halus. Tah ina cek aing. Kumaha domba alus? Nu kumaha? Domba jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tandukan. Domba jalu mah. Nu tandukan, dua kanyutan. Domba jalu ieu. Yang nu hirup apa nama itu? Jeung domba teh anu hirup. Gerapek. Daeleh we eta mah kabeh oge. Nyata tah tak kitu mikir teh kudu diputar badinya jeung teh. Itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh lebat. Panjang. Domba teh seperti di dieu domba. Ayo domba ditepungkeun teh jok kitu we nya. Tuh karena pilar teh karena eta karena galar ka gedung tuluy majuna untuk maju kumaha balik dewe ka itu goblok terusnya balik ke kanan nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah gua gel tak gitu tak eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan dedeuhan ulasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu seperti na sileung ieu domba ieu kitu tah mulut dek diadu teh karunya lamun dicenggar ku aing nyerieun mending balik hade ka domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da ayo jangan pena stiker sahyang Tomampara Iraden Guar Saminantara oge Dewi Anjani anu disarenganku tapi jemawan ti sapenggerenana sampun dumugi maring alas wanawasa anu dinawakeus ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu tayana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kena ngablesak cai cupu ieu awur-awuran dina situ nirmala disebutna nyaeta ragrag di tengah-tengah situ ieu cupu manikah
beneran itu cukup tegening ragra ngagejebur di tengah-tengah situ. Aduh, Pak. Guarsa seri dina manehna yakin bakal tiasa ngamilik ieu cupu anu ragrag di tengah-tengah situ. Suta bingah ka kiri-kiri bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri ningali Raden Guarsa ningali cupu anu ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ bingah dina manahna yakin dina manahna bakal kapimilik bakal disasar atuh teu anta parah deui ieu di situ anu sanget teh Guarsa teu nengludeunghan teu ringrang pangaruh tina ilmu luhur lajeng ngagejebur maksudnya sar ieu cupu anu ngagejebur Raden Minantara oge sami dipalih kaler ningali cupu anu ngagejebur kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ ieu yakin jigana cupu teh dina situ yakin bakal kapimilih ku kaula Dinasti Kersahyang Widi ieu dua putrana Resi Gotama anu ngagejebur kana ieu situ nirmala anu aya di alas Wanawasa kaayaan tempat anu saking sangetna ieu si itu atuh ngadak-ngadak supuna teu tiasa kapenak nanging aya kajadian anu matak aneh nyaeta ganti wujud kitu kaayaanna Raden Guarsa barang hanyat ganti diri anu sayakti ilang warna nu sanyata nyaeta jadi kunyuk jadi monyet saja waduh lapur tuh kapangis aduh, situ anu sakilegana diubah ku kaula. Aduh, tobat. Raden Minantara anu hanyat ka palih kidul sami jadi monyet kayana.
Panguas pada nerakaton panguas pada nerakaton pada tumarangan nampu pada tumarangan nampu pada nerakaton pada tumarangan nampu dendera ingkang ngalaga dendera ingkang ngalaga ya Endang Anjani barang dugi ke sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas dina rarasana yakin bakal ngarasa nikmat upami tamas malum istri mah ningali cai sok betah bari kaayaan hareudang bayeung yang kitu kaayaanana obat Gusti Nu Agung kamana ari si Guarsa Minantara tobat teh geuningan ieu cai anu sakit herangna bagja temenan anu sakit gerhanaangna ongko aduh lajeng ieu Anjani lumah pananganana bari tamas pinasti Sahyang Widi wayana lumah pananganana kalayan raraina ngadak-ngadak aya kejadian anu aneh itu kayaanana nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana untung teu sadayana obat ya cai ketika kieu ampun teuing Gusti enas kasayan tumampala tobat Gusti kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi beruluan tobat teuing Gusti ampun Gusti nahaul leungeun kaula jadi buluan banget jadi buluan aduh ampun teuing Gusti ampun Gusti tapi jemawan anu ngudag-ngudag Anjani oge dua putra kakasih Guarsa Minantara kemana barudak tadi waduh na ieu kabeneran teuing cai anu sakit herangna lamun mani aing geuna teu urang di dieu ieu we di sisi asin jero ka tengah mah naon aing jadi buntutan ieu teh tuh aduh Gusti aing jadi monyet tuh mati Gusti alah aja nih Guarsa Minantara awas di daerah sanget nyai tobat Gusti tobat teuing nasib nepi ka kieu alah tobat teuing ampun teuing Gusti
Raden Guarsi anu parantos jadi monyet juga lanjut aing itu teh cek aduh 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 ikaulah aing jadi buruan kieu itu batu. Aduh, kemana si Guarsi oge si Aceh aja nih. Tobat, cek, aceh, tobat, Gusti tobat. Gusti tobat. Ayo. Dah ini. Kurang ajar siang ngadon di keherian lancip aing bangsat. Naona. Siap. Monyet kejual siap. Nah deh, ngadon mudak-mudak awewe jahat. Hutang pati pati hutang hilang pahilang. Tengah halangan siap wajar. Aing deh. Haling tengah halang kunyuk. Kunyuk siap kunyuk mah. Bangsat. Halangan karena maksud aing diputaran dicakar siapa aing. Haji mulati tegak raya. Tong bolo hingga bangsa monyet mau berakasakan karena rawa sing harapin aing. Aing mau ngejat satunya biar. Nonton Raja Wisuna ya kunyuk tu ya. Apa kon wani marang aku? Orang wani tening apa kulanang aji melati tegak ya pada.
sangka aing jadi monyet. Wah, tiga kieu. Tobat teh nasib. Ya, sajabana ti kaula jadi monyet teh ieu. Diudag-udag wanara. Nyai, tobat Gusti ampun. Saha? Ieu Mang Jemawan. Tobat. Paman Jemawan ieu. Iya. Aduh, ampun teuing paman. Tobat teuing kaula nun paman jadi monyet. Gusti Nu Maha Agung. Anak nganjani. Kieu kejadian Gusti Anu Maha Agung anu kagungan abdi-abdi sadaya. Ampun Gusti Nu Maha Agung Nu Maha Kawasa. Tobat teuing Nyai. Dulur Nyai ka mana Guarsa Minantara. Tobat teuing bae itu monyet si Guarsa si Minantara. Wah, moal teuing. Eta teh Sugriwa jeung Sobali Sugriwa adi Aceh. Ulah pasea Allah iya boh. Tobat hayu. Tobat. Aing mau ngejat satunya beas oge kurajaan. Aing sekeseler Grastina putrana Resi Gotama aing. Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Minantara. Tobat. Naon siap? Maki jeung ngarumpuyuk sana. Tobat. Gusti. Adi akang ieu akang teh Sobali teh Guarsa. Allah. Itu kakang Guarsa. Ubah. Ampun Gusti, ampun Gusti. Lebih kaki kang jadi monyet urang. Loh itu saha. Sampurasun rampes saya Aula Jemawan tua. Aduh, Paman Jemawan. Tobat teuing Gusti. Aduh, banyak Paman. Ieu teh Aceh jadi monyet beungeut leungeun di kumah bet baruluan kieu. Tubah. Ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara ngomong. Laki sanes pungkir kana takdir sanes upang kana kadar mun mendak cobi bae abdi pasrahkan wagu pamit kenge ampun lain ngarep
dihoreng wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea melak goreng tang tu bakal buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal ngkak-ngkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangkaeling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu bakal katempuhan diri nu bakal kacing-ciri ieu dua lalampahan nyaeta antawis guar saminantara katiluna anjani kaopat ieu kapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyu awak warna jadi wanara jadi ketek sing sargrok bari ceurik ngabangingik ajrih mulang ka tempat manusia sieun digeunggeureukkeun tur sieun dibaledogan ku bangsa manusia bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala lalampahan pungkas ku kemang tina tik simbarang sari tutup lawang sigataka